Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulimi alaihi syekh Muhammad bin Muhammad as-Sanusi wa syekh wa ila hadrati arafi al-qam radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bi'ulumihim al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pamimma maka eta tetep tina sapalihna perkara pamimma eta teh nya aya nu pima taya pima atanapi pamimma aya nu pima bilih aya nu pima la'ala shawab gentos ku pamimma. Pamimma maka eta tetep tina sapalina perkara. Yajibu anu wajib itu mali maulana pikeun pangeran urang sadayana. Jalla Maha Agung itu maulana wa aja sareng maha mulia itu maulana. Isruna sipatin ari 20 pirang-pirang sifat. Isruna sifatin ari 20 pirang-pirang sifat. Wahia sarang ari itu isruna sifatin al-wujudu eta tegesna hiji wujud. Al-wujudu eta hiji wujud. Al-wujudu eta hiji wujud. Wal kidamu sareng kaduana kidam. Wal baqa'u sareng katiluna baqa'. Wa mukhalafatuhu ta'ala sareng nyulayaanana Allah ta'ala lil hawadisi kana pirang-pirang perkara anu anyar. Wa qiyamuhu sareng jumenengna Allah ta'ala bari maha luhur Allah binapsihi kudatiyahna Allah
binafsihi kalawan datiyahna. Binafsihi kalawan datiyahna. Ayalayap takiru tegesna temi kabutuh Allah ila mahalin kana tempat. Wala sareng temi kabutuh Allah mukhosisin kanu nangtukeun. Wal wahdaniyatu sareng kagenepna wahdaniyat. Anu wahdaniyat teh hartosna sahiji Allah. Ayalathaniya tegesna teu aya duana lahu pikeun Allah. Fi dzatihi dina zatna Allah. Wala sareng teu aya duana fi sifatihi dina pirang-pirang sifatna Allah. Wala sareng teu aya duana fi af'alihi dina pirang-pirang padamelanana Allah. Wala sareng teu aya duana fi af'alihi dina pirang-pirang padamelan Allah. Sakitu heula. Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana kamari netelakeun bahwa jalma mukallaf wajib ngama'rifatkeun, wajib nganyahokeun kana pirang-pirang sifat anu wajib di Allah, kana pirang-pirang sifat anu mustahil di Allah, kana pirang-pirang sifat anu jaiz di Allah. Nya kitu deui kana pirang-pirang sifat nu wajib di Rasul, pirang-pirang sifat nu mustahil di Rasul. Nya kitu deui pirang-pirang sifat atawa sifat nu jaiz di saha? Di Rasul. Aya anu wajib, aya anu mustahil, aya anu jaiz. Maka di antara na babagian sifat anu wajib nu jaiz, anu wajib anu mustahil anu jaiz teh pamimma yajibu limaulana ajalla wa azza isruna sifatin. Kulantaran geus dikanyahokeun bahwa aya sifat nu wajib di Allah, aya sifat nu mustahil di Allah, aya sifat nu jaiz di Allah, aya sifat anu wajib di Rasul, nu mustahil di Rasul, nu jaiz di Rasul. Maka aya babagianana, aya sapalihna sifat mana? Pamimma maka eta tetep tina sapalihna perkara, sapalihna sifat. Bagian tinu mana? Bagian tinu mustahil, jaiz, jeung wajib. Mana ieu isruna sifatin teh nu mana? Yajibu nu wajib, limaulana pikeun pangeran urang sadayana atawa pikeun Allah. Isruna sifatin ari aya 20 pirang-pirang
berarti sifat nu wajib disaha di Allah. Sabariji eusina nyaeta 20 wahya sareng ari itu sifatu isruna sifat nu 20 teh nu mana wae nyaeta al wujudu tegasna hiji wujud. Sifat nu wajib di Allah nomor kahijina teh nyaeta sifat wujud hartosna aya tingali qauluhu wahya al wujudu ayat aya qauluhu wahya al wujudu. Aya wa innama aya wa innama qaddama pasti nama yunkeun Bapak musannif al wujuda kana sifat wujud ala ghairihi mandarikeunana salianti itu wujud li annahu karna sanyana itu wujud kal asli eta sapertikeun asal. Lima pikeun perkara ada anu nyulayaan itu mahu kana itu wujud. Pangna dipayunkeun sifat wujud, wujud kidam bako teu kidam bako wujud teu kitu, tapi wujud kidam bako. Kunaon pangna aya dipayunkeun sifat wujud soalna sifat wujud teh kal asli sapertikeun asal pikeun perkara salianti naon salianti asal sapertikeun kumaha sapertikeun eta we saur kamari tangkal teh tawujud teh sapertikeun akarna dina pada ayeuna eta tangkal moal mungkin aya batang moal mungkin aya ranting moal mungkin aya daun tanpa ayana akar. Kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi eta teh kaya moal aya lamun teu aya wujud aya wujud naon hartina aya kidam heubeul moal mungkin aya bahasa heubeul tanpa aya bahasa aya moal mungkin aya akar moal mungkin aya batang tanpa ayana akar dauh ayana tangkal jadi batangna hungkul pasti jeung akarna paham teu. Eta sapertikeun kitu id karna teraskeun kata la yasihu henteu sah naon al hukmu ngahukuman bil kidami ku bahasa kidam atau bil kidami ku heubeul wa ma sareng perkara ba'dahu anu tetap itu masa ba'dana kidam illa ba'da subutihi angin dina sabada tetepna itu wujud karena teu bisa disebutkeun ayeuna kidam lamun teh mah ayeuna teu wujud teu bisa disebutkeun beda jeung sakabeh anu anyar lamun teh mah teu wujud moal bisa ngabedakeun lamun teh mah anu dibedakeunana eueuh kudu aya nu ngabedakeunana illa ba'da subutihi angin sabada tetepna itu naon wujud bahasa heubeul bahasa ayeuna langgeng tuluy deui ayeuna bahasa beda jeung sakabeh nu anyar ta eta teh kudu sabada ayana kudu sabana ayana bahasa aya lah gitu. Jadi sifat kidam sifat bako eta teh ayana dina sabada sifat wujud seperti kan kitu.
Wahtalafa sareng narima ikhtilaf fil wujudi dina sifat wujud. Pakila maka dicarioskeun eta pakila maka dicarioskeun naon huwa eta ari itu wujud ainul maujudi eta datiyahna nu aya. Wahadal kaulu sareng ari ieu kaul li Abil Hasani al Asy'ari kagungan Abi Hasan al Asy'ari. Wakila sareng dicarioskeun naon huwa itu wujud naon huwa ari itu wujud ghairul maujudi eta salianti datiyahna nu aya. Wa hadal qaulu sareng ari ieu kaul lil imamir Raji eta kagungan Imam Ar-Raji. Wa alaihi sareng kusabab ieu kaul atau wa alai sareng eta tetep kana ieu kaul ata'arifu ari ta'arif al masyhur anu masyhur wa sareng ari itu ta'rif anu masyhur eta annahu sa'nyana itu wujud al halu eta sifat al wajibatu anu wajib lidati pikeun dat madamat salagina langgeng naon adatu dat hala kaunitil kal hali dina tingkah buktina itu hal itu sifat ghaira mu'allalatin eta anu teu narima diilatan biilatin ku hiji elat atawa ku hiji alasan. Pen dina masalah wujud dina masalah sifat nomor kahijinya eta wujud bahwa aya sababaraha kaul di antawisna pami saur Imam Abu Hasan al Asy'ari mah wujud teh nyaeta ainul maujud wujud teh datiyahna anu nu aya. Berarti wujud teh aya teh datiyahna nu aya. Mana contoh ieu mah? Contoh. Ieu naon? Aya teu? Tah pami saur kaul kahiji mah bahasa aya teh wujud artina naon? Wujud aya. Tah saur kaul kahiji mah ieu aya. Aya ieu. Tah bahasa aya teh datiyahna nu ai bahasa aya teh datiyahna nu ai mana dah datiyahna nu ai nu aya bahasa aya teh datiyahna nu ai wujud teh datiyahna nu maujud atawa ainul maujud aya teh datiyahna nu ai sifat sanes paham teu nu aya teh nu wujud teh datiyahna nu aya bahasa aya pikeun datiyahna nu ai tah saur kaul kahiji mah wujud teh hartina naon aya teh datiyahna nu ai ya tah aya teh datiyahna nu ai mana iya tuh naon ieu dat ini dat maksudna naon ieu
dat matak ainul maujuddatiyahna nu ai artos eta saur saha saur Abi Hasan Alas matak wujud teh sanesip sifat saur Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mah tapi datiyahna nu aya dua wakila huwa ghairul maujud saur kaul kadua mah saur Imam Ar-Razi wa alaihi bahkan saur Imam Ar-Razi wa alaihi atarifu al-masyhur bahwa ieu teh aya ta'rif anu masyhur kulantaran ieu kaul kulantaran kaul Imam Ar-Razi aya ta'rif anu masyhur nomor kadua mah wujud teh sanes datiyahna naon sanes datiyahna nu aya ari tadi mah wujud teh datiyahna nu ayeuna mah sanes datiyahna nu aya naon atuh halul wajibatu madamatidatu halakauni tilkal hal goiro mu'allalatin bi'ilatin ari wujud teh nyaeta sifat anu wajib atawa anu aya dina dat nu nempel dina dat salama datiyahna aya ayeuna contoh ieu mah contoh ya naon aya teu tah bahasa aya pikeun panghapus salama eta panghapus aya goirul mau wujud teh nyaeta halul wajibatu lidat madamati datu sifat anu wajib pikeun dat salama datna tah itu salama datna aya iya aya salama ieu kecap aya dina ieu aya teu aya kalawan aya na eta sifat dina dat teh teu make alasan teu make elat goiro mu'allalatin bi'ilatin kalawan teu make elat naon maksudna wa makna kauniha mu'allalatin bi'ilatin benten sareng naon benten sareng sifat kaunuhu qadiron kade benten sareng sifat kaunuhu qadiron jadi maksudna mu'allalatin bi'ilatin teh talajum silih mistian benten sareng naon kaunu qadir ari kaunu qadiron mah talajumna tina naon ma'an sifat ma'ani kudrot irodat ilmu hayat sama basor kalam aya di sifat kaun sifat naon kaunuhu qadiron tah pun kaunu qadiron mah eta talajumna tina naon tina kudrot nusilih mistianana sareng sifat aya kudrot aya kaunuhu qadiron talajum tah nya eta mah sifat naon kaunu qadiron tah ieu mah teu talajum tapi sifat nu nempel dina dat salama datna aya berarti lamun saur kaul kahiji mah wujud teh datiyah nu aya lamun saur kaul kahiji mah sifat nu nempel dina zat salama datna aya kalawan teu make jadi bahasa aya pikeun barang anu bahasa aya pikeun barang nu ya aya teh ieu aya bahasa aya pikeun barang nu aya salagi nu aya
salagi nu aya aya. Tapi aya lain nu aya. Da aya mah aya, nu aya mah aya. Ya, baik andi. Naon eta? Eta naon? Dat atau sifat? Ya, berarti saur kaul kahiji mah wujud teh dat, saur kaul kadua mah bahasa aya pikeun barang nu aya. Bahasa aya pikeun panghapus. Salama panghapus aya. Tapi aya lain nu aya. Tapi aya lain nu aya. Da aya mah aya, dan nu aya mah aya. Naon eta? Bahasa aya pikeun barang anu aya. Salama nu aya aya. Tapi aya lain. Tapi aya lain nu aya. Da aya mah aya, nu aya mah naon eta? Naon eta? Sifat. Ayeuna bahasa aya pikeun barang anu aya. Bahasa aya pikeun salagi panghapus aya. Salagi panghapus aya. Tapi nu aya, tapi panghapus lain aya. Dan nu aya mah nu aya. Aya mah aya. Naon eta? Naon eta? Naon eta? Sifat atau adat? Sifat atau adat? Terus balikan deui. Bahasa aya pikeun barang anu. Bahasa aya pikeun panghapus. Selama panghapus aya. Tapi aya lain da aya mah aya, panghapus mah naon eta? Sifat. Sifatnya eta paham teu? Ayeuna bahasa aya pikeun salama panghapus aya. Tapi panghapus lain aya. Artos, tapi panghapus lain aya. Da panghapus mah panghapus aya mah aya. Naon eta? Dat. Paham teu? Artos. Tah, jadi saur kaul kahiji mah wujud teh datiahna nu aya. Lamun saur kaul kadua mah nyaeta wujud teh sifat nu nempel dina dat atau sifat nu wajib pikeun dat salama datna aya. Salama datna aya. Wujud Allah teh kasifatan ku sifat wujud, berarti sifat wujud wujud dirinya teh berarti saur kaul kasabaraji? Kadua nyaeta nu nyarioskeun bahwa wujud teh sifat pikeun dat atau alhalul wajibatu lidzat, sifat anu wajib pikeun dat salama datna eta aya kalawan teu make elat. Kartos teu? Wal kidamu sareng kaduana kidam nu matak. Saur Abu Hasan Al Asy'ari mah wujud teh sanes sifat gitu. Kan saur Imam Al Maturidi, saur Bapak Musonif sami nyaeta wujud teh kalebetkeun kanu naon? Kanu sifat nu matak. Al wujudu hiji wal kidamu sareng kaduana kidam. Naon atuh ari mana kidam? Tingali di dinya ta aya. Wa qauluhu al kidamu. Huwa ari itu kidam pihakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala.
adamu awaliyatil wujudi eta teu aya kawitanana wujud. Maksudna kidam teh teu aya mimitina aya itu tah nya teu aya mimitina aya. Pan Allah teh aya tah ayana teh kidam teu aya mimitina aya. Jadi maksudna kidam hartina naon kidam teh heubeul tah makna heubeul teh naon adamu awaliyatil wujud teu aya kawitanana aya teu aya kawitanana aya eueuh mimitina aya. Kapan Allah teu aya paham teu aya mimitina aya gitu. Eta kidam. Tilu nyaeta sifat bako. Naon ari bako maksudna huwa eta ari itu bako. Bihaqihi ta'ala dihakna Allah ta'ala adamu akhiriyatil wujudi eta teu aya akhirna aya. Aya teh naon? Wujud teh aya. Makna bako atanapi maksudna bako teh nyaeta teu aya akhirna aya. Ari kidamah teu aya mimitina aya, lamun teh mah bako mah teu aya akhirna aya. Ari akhirna aya naon teu aya. Aya akhirna aya naon teu aya. Tah ieu teh teu aya teu aya akhirna. Karos tadi ayeuna balikan di wujud teh saur kaul kahiji mah datiahna nu aya. Saur kaul kadua nyaeta sifat anu wajib nu nempel dina dat atau sifat pikeun dat salagi datna eta sedengkeun dat eta teh aya teu aya mimitina aya teu aya tungtungna otomatis wujud salamina aya. Nu kalebetkeun bahwa eta teh sifat barang anu wujud kapangina teh ku sabaraha hiji ku dua perkara. Hiji kapangina ku naon tah hiji kapangina teh ku hisi. Nu kadua kapangihna teh kunaon ku akal. Kapangih ku isi sapertikeun nu kumaha sapertikeun ayeuna tah ya katingali teh aya nyebutkeun panghapus aya ceuk naon eta mah ceuk hisi saur soca urang ningali oh iya aya disebut teh naon aya. Ieu aya cek naon cek his aya deui aya cek akli kumaha aya nu nyieun panghap. Ketika aya panghapus aya nu nyieun panghap eta aya cek naon aya cek akal. Aya kapangih naon barang nu wujud kapangih ku dua cara atau dua per hiji aya ku hisi ku panca indera sapertikeun lamun teh mah ayeuna manggihan asin amis pait cik ku akal atawa ku hisi kudu diasaan kan urang teh diasaan diletak amis moal mungkin ayeuna rasa uyah teh kela uyah teh sapertikeun kieu tah asin moal mungkin moal bisa dikumaha moal bisa dipikir paham teu moal bisa kudu diasaan musik Allah kumaha tung deuleu contohna hayang ngasaan panghapus ieu kumaha rasana moal mungkin bisa kapangih rasana tanpa diletak ieu panghapus tah eta cek naon
Cek hisi atau tetep kudu cek hisi. Aya dicek akli sapertikeun mana pinter nya pinter bodoh tuluy deui naon lieur tunuh kapanggih ku naon tunuh cik bahasa tunuh kapanggih ku naon ku akal aya teu mana katingali tunuh katingali teu henteu mana datiyahna nu tunuh eta mah aya tunuh aya nutun beda lamun tunuh mah bahas lamun nu tunuh mah nu tunuh artos tapi kapanggih ku akal teh aya nu mumasal lah aya nu mukhalaf tah Allah kapanggihna kunaon kade ulah ku hisi moal katingali ku soca moal ka kuping ku cepil moal karasa ku letah moal kacaba ku panangan tapi kunaon kapanggihna ku akal kapanggih ku akalna kapanggih ku akal nu naon Allah mah nu mukhalafah beda jeung ayeuna ruh manggihna urang kana ruh eta teh ku akal tapi anu mumasalah ruh kan teu katingali ruh mah nya teu katingali berarti kapanggihna ku naon ruh ku akal ngan mumasalah aya mumasalah teh nyarupaan dina pada ayeuna contona urang kan boga ruh aya di rizki ruh aya di syahidan ruh aya di rapi akur pada boga ruh nah kitu berarti mumasalah lamun Allah mukhalafah artos teu teruskeun dua naon kidam tilu bako opat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi nomor kaopat nyata sifat mukhalafatu lil hawadisi naon atuh sifat mukhalafatu lil hawadisi teh tinggal di tengahna ae adamu mumasalatihi ta'ala tegesna teu aya nyarupaanana Allah ta'ala laha kana itu hawadis wa ya'lamu ngarenya wayu lamu sareng dikanyahokeun min dzalika tina itu ada mumasalatihi ta'ala laha naon nafyul jirmiyati nganapikeunana jirim wal arodiyati sareng arod sifat nu anyarnya wal kulliyati sareng kulliyah wal juz'iyati sareng juz'iyah bagian tinu sejen lamun kul mah ieu naon neuneun perkara nu sejen kul disebutna mana mukhalafatul lil hawadisi teh nyaeta teu aya sarupana Allah kana naon kana perkara atau kana pirang-pirang perkara nu anyar sapertikeun kumaha sapertikeun ngajirim sapertikeun arod sapertikeun naon sapertikeun kuliah sapertikeun juz'iyah kapanan aya dat aya jirim setiap
setiap jirim eta bisa disebutkan dat ngan teu setiap dat disebutkan jirim. Naon bedana pangna kitu? Soalna ai jirim mah butuh kana lolowong kosong, ari dat teu butuh kana lolowong kosong. Ngan pedah ayeuna jirim bisa disebutkeun dat teh ku pedah akur dina pada seperti ku pedah akur dina pada sok kaanjingan sifat mana sepertikeun ieu tah. Ieu panghapus disebutna naon? Panghapus ngaran itu mah. Ieu panghapus disebutna naon? Sebutan naon ieu? Aya jirimna teu? Tingali teu? Katingali teu? Ai jirim teh katingali atuh, katingali teu? Tingali teu? Bisa teu disebutkeun dat? Bisa teu? Ieu dat sanes, ieu dat sifat. Dat. Setiap jirim bisa disebutkeun, ngan dat teu bisa disebutkeun naon? Jirim. Ya jirim. Jirim sanes. Naon pangna jirim? Butuh kana lolowong. Duka dua bisa disebutkeun dat sabab sok kaancikan mana sifatna? Mana sifatna? Mana sifatna ya? Ah sifatna seueur ya. Hiji aya warna tah biru, sifat biru sifat. Kedua teas eta sifat. Tah Allah mah lain jirim kahade. Allah mah lain jirim. Allah mah zat. Allah mah zat gitu. Kartos tah. Beda jadi antawisna Allah sareng naon? Beda antawisna Allah sareng salianti Allah. Sulayana Allah atawa bedana Allah jeung sakabeh anu anyar. Naon cik perkara nu anyar nu karancikan nu karasa ku urang naon perkara nu anyar? Ayana eueuh heula, ayana ditungtungan ku eueuh. Tah mukhalafah Allah mah dina bahasa eta. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, sareng jumenengna Allah ta'ala binafsihi kalawan datiyahna Allah. Allah teh nomor kasalajengna nomor kalimana kasipatan ku sifat qiyamuhu binafsihi atawa jumeneng kalawan datna. Maksudna kumaha layap takiru ila mahalin wala ila mukhosisin. Allah teh jumeneng kalawan data maksudna teu butuh kana tempat, teu butuh kanunang tukeun. Beda jeung naon? Beda jeung urang butuh kana tempat, butuh kanunang tukeun. Urang mah bahasa aya di urang lain, bahasa aya di urang lain mutlak naon? Lain aya secara mutlak, tapi bahasa aya di urang mah make elat. Sabab naon? Sabab aya nu ngayakeun. Tah bahasa aya di Allah mah teu make elat. Gitu. Wala mukhasisin wal wahdaniyatu sareng genepna sifat wahdaniyat. Maksudna kumaha? La saniya pihi. Wahdaniyat teh nyaeta sahijina Allah. Sahijina Allah teh maksudna teu aya duana pidati dina datna, pidatihi dina datna. Datna Allah teu aya duana, teu aya dat Allah hiji, teu aya dat Allah dua, dat Allah tilu. Berarti dat Allah hiji, teu aya dat Allah dua atunya, teu aya dat Allah dua, tilu, opat, lima jeung saterusna. Berarti kacabut tina wahdaniyat kam muttasil, wahdaniyat kam munfasil.
hiji menang ngahijikeun hiji lain hiji lain menang ngahijikeun hiji lain hiji lain menang ngahijikeun hiji lain bagean tinu sejen hiji lain menang ngahijikeun hiji lain bagean tinu mana ya wahdaniyat bidat hiji lain menang balik kacabut tina kamut tasil kumaha bahasana hiji lain menang ngahijikeun eta wahdaniyat naon kacabut tina naon hiji lain menang ngahijikeun kacabut tina kamun mun pasil eta mah lamun mutasil hiji lain bagian tinu sejen mana ieu contona ieu hiji bagian tina naon setengah ieu setengah ieu mun ieu sabaraha ieu sabaraha ieu hiji meunang ngahijikeun antara anak jempol yang satu sebutkeun we hiji nah itu pereup paneh mah teu aya duana dina zatna wala fi sifati sareng teu aya duana tina pirang-pirang sifatna tina aya 20 lain kitu maksudna nu 20 teh babagian sifat nu aya di saha di Allah tah wujud teu aya wujud hiji teu aya wujud 2 3 4 maksudna geus wujud teh hiji kidam teh hiji teu aya kidam level kadua level katilu teu aya tos we kidam nomor kadua wala fi af'alihi sareng teu aya duana tina pirang-pirang padamelana maksudna sakabeh anu diciptakeun ku ai padamelan Allah mah seueur ari af'al Allah mah seueur ngan sakabeh af'al Allah eta nu seueur teu aya babarengan antawisna pangeran anu sejen nganungkul sakabehna teh eta ku saha ku Allah jadi di luar Allah teu ngagaduhan tapak damel tah kitu nya karos engke di jadi kieu runtuyan kitab ieu ngabahas heula sifatna engke dalilna ti pengker pamidina ti jalma kan hiji sifat hiji dalil hiji lalawanan tah kitu pamidina ieu mah sifat heula dibahas tuluy babagian nu 20 dibahas nafsiyah salabiyah ma'ani jeung ma'nawiyahna tah nama we kadituna pirang-pirang dalilna tina per sifat teraskeun ngalogatna pameng teraskeun pahadihi maka ari ieu pahadihi maka ari ieu kumaha balik nanya kela oh pahadihi maka ari ieu anu dicaritakeun kieu pahadihi maka ari ieu wujud kidam bako mukhalafatul liwadisi qiyamu binafsi wahdaniyat tah eta heup sakituna kudrat iradat wahdaniyat situ sifatin eta genep pirang-pirang sifat situ sifatin eta genep pirang-pirang sifat jadi handai balikan deui sifat nu wajib di Allah teh aya sabaraha hiji aya 20 nyaeta diantarana hiji wujud 2 naon wujud artina naon wujud aya naon kidam eueuh mimitina naon bako eueuh tungtungna naon ayeuna mukhalafah beda jeung sakabeh anu anyar naon deh teruskeun naon qiyamu binafsihi jumeneng kalawan datna tuluy di naon wahdaniyat
sahiji dina sifatna sahiji dat sareng sahiji dina pirang-pirang pada melan tah tina 20 teh neme dibahas genep sifat gitu. Wal aula nafsiyatun wahia alujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun wallahu a'lam bishawab.